Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ki Ongke sabaraha kanca anu bade mintonkeun konten anu teu parangu anu pikas cieun aya Pika ngewaeun aya. aya pika hiji deui Aya. Pika amakeun lolobana. tapi ulah dicanak nya lolobana mah. Ieu teh acan dikawitan teh kieu ya Kang Ebit abdi teh Kumaha. bade ngadugikeun ya. Kumaha carana supaya konten urang teh barokah, termasuk konten reng-rengan oge barokah. Tah, anu paling utamana mah kieu Kang Ebit. Jadi usahakeun konten urang teh jujur. Tah gitu. Jujur. Jadi ulah Kabobodo batu. ulah dileuwihan, ulah dikurangan. Tah, gitu. Ayeuna misalkan contohna anu ngabohong konten video anu ari eusina lain. Bieu video helm eusina beno Gitu. Eta teh jadi rezeki ka urang teh henteu teu barokah. Tah, ayeuna mah pepejeung masa kitu we nya. Ayeuna mah urang ngambil kana tema gitu tah. Kan urang teh orang Sunda ye. Tapi tong hilap heula. Oh, Subscribe. ulah hilap da gratis subscribe teh. Moal bareh jempolnya. Moal jempol sampai indung suku moal. Saindung Like, komen dan share gitu nya. Jangan lupa loncengnya gitu kan. Lonceng belenteng gitu tah. Tah kieu Kang Ebit ya. Urang teh ngaku orang Sunda. Ya, urang teh ngaku orang Sunda, tapi urang ge kudu bisa bahasa Indonesia teh da bahasa nasional. Bahasa nasional ini Oh. bahasa lokal gitu kan. Bahasa lokal. Ayeuna lamun urang init ka Jakarta anu bahasana mereketehe gitu. Ke urang lamun cap-cap jahe. Lamun urang ngajang ka ditu ke teu ngarti mah urang bakal dibobodo batu. Ayeuna misalkan teu apa bahasa Indonesia ayeuna sampurasun jerampes misalkan ada batur teh apaleun ayeuna anu batur ieu kamu itu apa-apaan lu? Oh, Mata apa kan banyak orang bener. Jadi bisa dibobodo batu. Bisa dibobodo batu. Kang Ebit teh bener orang Sunda. Orang Sunda asli. Tapi ngerti Indonesia. Ngerti. Kudunya. Alhamdulillah. Manja saya di sekolah lagi aya aya. Cik ayeuna lamun nya ngaku orang Sunda anu ngarti kana bahasa Indonesia, ieu aya anu pembahasan anu Ki Ongke mah terus terang can wabu. Can ngarti. Ya. Budak naon jangan. Itu rada kieu kumaha teh nya. Soal nomor hiji lain soal ieu mah pertanyaan. Translatekeun ka bahasa Indonesia nya Sunda ka Indonesia. Sunda ka Indonesia sisau. Ari naik bahasa Indonesia naon? Naik teh naik mun salah mah. Lamun naik ka luhur? Naik ke atas. Cik kalacat naik ka luhur. Kalacat naik ka luhur. Kumaha nya eta? Asal ada apal boto aya. Lamun ngaku orang Sunda bisa Indonesia cik kalacat naon? Terperanjat dia naik ke atas. Terperanjat. Asup akal. Terperanjat. Dawa korejat. Korejat mah bahasa Sunda jang. Korejat. Geus eta nya. Bilih aya anu bade komen mengenai hartosna kalacat biasa di komen di handap channel Simkuring nya Ki Ongke sapara kanca. Soal anu kadua, lompatna tarik. Bahasa Indonesia naon? Larinya kencang. Nah, bener, ade jang euy. Dereg-deg lompatna tarik. Siap-siap mau lari kencang. Lain dereg-deg lainnya. Lain eta dereg-deg. Bahasa Indonesia dereg-deg teh lamun teu apal kurang serahkeun ka pemirsa. Tiasa komen di handap naon hartosna dereg-deg bahasa Indonesia kumaha. Eta mudah-mudahan we jadi nambah perbendaharaan katanya. Nah, gitu. Teu apal? Teu sarua. Aya teh awal kita pada gode-goyo. Anu katilu. Katilu kumaha cenah? Ari cai bahasa Indonesia naon cai? Air. Ari awi? Awi bambu. Ari tali? Tali masak sama. Tuh aya persamaanna.
Tali. Tali. Tali teh fungsina keur kenarian. meungkeut. Mengkeut. Lamun meungkeut bahasa Indonesiana. Ngikat. Nah, Ikat. urang hijikeun ciawe tali naon? Si awet tali jadi air bambu diikat. Air bambu diikat apa? Hah? Jadi bambu naruh diikat. Kira-kira aya ngaran daerah air bambu ikat aya apa? Oh, daya. Oh. Jadi bahasa Sunda mah Jadi jadi Sunda mah loba perbandaraana. loba persamaan. Ah, Jadi ayeuna kieu. benar bahasa Sunda mah gitu. Biasa upami ayeuna tiasa komen mecahkeun ieu kasus mangga tiasa dikomen gitu nya. Anu nomor kaopat. Aya kana teh Jang? Aya. Kumaha? Ari kuring bahasa Indonesiana naon? Saya, Aya. aku bisa Lamun gede? gede besar. Tah, besar. Pinter Jang euy. Lamun ka era? Malu Nah. Lamun ka erana? kemaluannya. Jorok katanya. Lain. Pan ieu mah translatekeun ti bahasa Sunda ka Indonesia sakali deui. Kuring. Nah, jadi kemaluannya Gede ka erana. Coba. saya besar kemaluannya. Jadi langsung batuk ya, aduh. Kopi kapal api sponsor. Tapi kade salah euy. Lain Jang salah. Ganti cangkang. Baik lah. Salah beda ieu resepna. Jadi nu bieu teh kuring gede ka erana. Bahasa Indonesiana saya besar kemaluannya. Jadi bedanya. Pada artinya ada bahasa Sunda mah. Saya besar gede ka era gede ka era, ayeuna eta mah jadi besar kemaluan. nyet. Mun dihareukeun bahasa Indonesia asa jadi ieu. Aduh astagfirullahaladzim. Ieu mah da banyolannya. Banyolan, gitu. Kan ieu mah naon translate nu sabenerna. Ayeuna soal anu sarajengna. Kumaha? Translatekeun bisa kan bahasa Inggris lamun bisi nganyang ka Inggris atau ka Amerika kan kudu bisa Aya nya. saeutik lah. Saeutik. Translatekeun ka bahasa Inggris. Ari tidak bahasa Inggrisna? No. No. Ari apa? What? What? Ari tidak apa-apa? What? No. No what? Tidak apa-apa. Tidak teh no. Ari apa? Tidak what? Tidak what? What? Tidak apa? Ari tidak apa-apa? Oh. No what? No what? Mana no what? Kumaha sekolah godek wae. Eta mah kieu ada ngarti. Ari tidak apa-apa teh I'm fine, okay. I'm okay. Aduh aing sorry euy. Jadi batuk. Jadi eta mah di kalkulatorkeun Oh, gitu. di kalkulator. Soal anu kadua. Kumaha cenah? Ari hati teh naon? Heut. Heut. Lamun hati-hati naon? Jadi heut. Jadi itu beda lah mau Lain. Hati-hati di jalan. Ti kumaha? Daun. Kok. Apaan hati teh naon bahasa Inggrisna? Heut. Heut. Lamun hati-hati di jalan. Ai hati-hati jadi aya di jalan teh ngaranna teh naon? Road bisa. Road bisa. Heeh. Misalkan road jadi heut road. Banyak heut roadnya asa teu nyambung kumaha? Hah? Beda. Kumaha bahasa emang gitu kan? Ayo nomor hati heut, namun hati-hatinya heut. Heut begitu. Oh, jadi pepatah atuh. Heut. Lain kieu oke saeutik ngarti eta mah. Ngan cuma di mah ieuna gitu kan. Secara bahasa benerna lamun ditranslatekeun per suku katana, heut gitu tah. Mun kategori imah dijeda si kata. Tah. Soal anu katilu, Kumaha? ari sama naon? Sama teh. Apa? Apa? Sem. Oh, Same. Oh, same. Ah, same. Lamun sama-sama? Jadi same-same. Saya tahu ae pira ganti ku mungkuan. Same-same. Padahal mah lain. Lain same-same. Kumaha? You are welcome cenah gitu tah. Oh, iya.
welcome. Wah, eta naon sakali deui? You're welcome. Ade. Cik, lamun urang kaayaan suku basa geus wudu ieu, turun ti kamar cai teh sok kekesen. Tah kekesen eta teh bahasa Inggrisna teh naon? Welcome. Baca aya tulisan ini ya. Welcome. Aya. Welcome cenah gitu. Welcome. Bener. Bisaan Kang Ebit euy. Masuk ningali da cek maca gitu. Ayeuna kieu. Tah Kang Ebit, Mak. lamun ngakukeun orang Sunda kudu bisa translatekeun ieu bahasa Indonesia Kana bahasa Sunda. kana bahasa Sunda. Tapi rubah tungtungna teh vokalna jadi u. Ngerti teu? Misalkan aku. Model saya jadi aku, kan tungtungna u. Oh nya. Nah, teh kan persamaan kata Ada ibu anu gitu kan. gitu. Persamaan kata, pokoknya tungtungna jadi u. Siap? Siap. Istrinya bapak-bapak dini hari tergesa-gesa merebus kacang dan menghangatkan badan dengan api pada tungku. Apal tungku teh? Tunggu teh hawu. Nah, kieu ibu-ibu subuh-subuh tuturubun, Turun. buru-buru ngulub suuk. Oh. Tur si dulu dina hawu, bener tuh? Oh, bener. Tah gitu. Lagi cobaan jadi deui. Ayo sok. Istrinya bapak-bapak dini hari tergesa-gesa merebus kacang dan menghangatkan badan dengan api pada tungku. Coba. Ibu-ibu subuh-subuh tuturubun. Buru-buru. Buru tuturubun turun. Buru-buru Ngulub suuk. ngulub suuk. Dihawu. Di hawu. Tur si dulu. Terus dulu bari make benu. Saan ade euy. Aduh. Tah, ayeuna bagian bapak-bapakeun. Sama cina A. Tina henteu sarua. Heeh. Ganti. Tadi mah huruf O, ayeuna mah ganti ku huruf A. Nya. Suaminya ibu pergi ke Jakarta. Bapak angkat ke Jakarta. Benar. Naik kereta api. Ngalacat karena kendaraan panjang. Bisaan. Membawa barang. Mawa bahan-bahan. Bisa. Untuk dijual. Jadi kalimatnya hijikeun gitu naon. Rek. Eta mah bapak-bapak angkat ke Jakarta karena kendaraan panjang, mawa barang dagangan. Bener gitu. Mawa barang dagangan. Sangat menyesal terdapat kendala. Asa hanyakal. Terus Aya panghalang. Bener deh. Walaupun niatnya besar, belum juga terlaksana. Sanajan kahayang Badag ngan belum terlaksana. can kawental. Bisa. Semuanya gagal. Kabeh garagal. Kabeh eta make Oh, kabeh. Sadaya gagal. gagal. Adau. Ada bahasa hasta. Aja rayanya. Jadi lamun diringkaskeun mah kieu. Bapak-bapak angkat ke Jakarta karena kendaraan panjang, mawa barang dagangan, ngan hanjaka, aya halangan, sanaja kahayangna badag. Tacan laksana sagalana nagaga. Adau. Abah sasa ngalanangka kayak kamaya raya. Oh, bisaan. Bisaan didinya. Aduh, masyaallah. Nya eta mah sabenerna lamun ditilai ku kieu engke mah ieu teh ajan sampurna ajan Sampurna ada atuh. mikirna masih Masih kene. kene patukeun-tukeun kana gitu. kana saku baturnya. Kan tadi anu rada nyalaksek kana beuteung mah kuring gede ka erana. Tah eta Eta rada kamana bodai kita mah tuh kana ieu na. Eta rada kamaluannya. Kamana bodai. Ya. aduh kopi deui dah. Batuk.
Asa sakitu we lah nya. Nya da ima Ima teh kita ngahibur. itu teh ngahibur ieu jeung deui bahasa gitu supaya ingat deui kitu nya. Supaya ingat deui Ingat deui komo bahasa Sunda cing cenah ngakukan orang Sunda teh saeutik we. Kumaha cenah? Pamun ti Kiongke. Kiongke hayang ngadenge Kang Ebi teh naon ngaranna teh nusak nawayang teh. Oh. Ijar mun. Oh, Ngaranna teh? ngaranna teh kana mah ieu analog nu kana itulah. Oh, sok atuh. 1 2 3. Ya suniratan dana panjang siningihing sabda uninga wala bakti dening ngasih ya dening ngasih ya kang ngasih hingga jagatara kentru kang cirutu kentra kang carita gelis kang kapi warti ngalah kacarios nari hoesan kedua dening dicelah keting karaton nagara parang kubarja ya negara ketengah kaculukan we gojana peri angin ang kau kencara macam negara ya negara tengus berat benghar geus dirajaan ku karajaan sakti mandraguna Brahmawali ngandi kagadaning san Jog jering jog. kaharep deui lagi Hari mijar manang-manang na mana? teu Oh, acan. Oh, acan. Lanjut. biwas Gusti di dieu wae kaula Gusti nyungkeus mah panggapaptos ka hujik panjang saja Gusti diterima yi kumaha aya perkesan nangkasa diajak jeung Gusti tunggu yi Senopati Aduh. Adi Gusti nyo Gusti papang paras kasih di panjang Gusti. Diterima i. Aya naon? Ieu teh aduh kaula perasaan bet kieu-kieu teuing aduh i. Tulungan i. Tulungan kaula teh ka kidul masih keneh long ieu teh kumaha pikiran teh kali pakai ka kidul. Ayeuna tulung mah paya naon Gusti itu Gusti aya kasadaya aja Gusti kumaha jadi Bajar menang-menang sahi petang ati nira iya pajar menang-menang sahi petang ati nira iya raja bingung nu bage tug-tug susah manah nu teh papadana ngandika bingung mikiran awewe itu Ade. dah ini menurut itu panjang tuh ya itu. Heeh, panjang. Ade jang. Pada mah ari bisa mah lain jadi ladang atuh. Ladang kan bisa dia ngagolekeun wayang juga jadi ladang we ngeun teh. Tong jadi ladang ieu mah sok ieu mah resep mungku gitu. Oh, resep. Resep mungku. Mada ieu sora ieu apa teh? Naon? Sora saha teh anu itu dorna. Kumaha. Aduh, ampun tama. Itu mun ngelewat ka sekolahan itu dorna teh komen teh tunjuk ke barudak teh. Bang Sirik kuang pede kira-kira terus baru teh lupa sumiat ujug dia tak kabur cicik beli teh kawan tepayaan. Teu kagoreng aja mah pada irah mah keteng goreng aja mah sebenarnya aja cek we kana. Aduh. Gitu nya. Lain ngerti artina. Heh? Pan utang gorengan jelema gitu. Teu irah mah gorengan jelema gitu banyak. Ya. Luar biasa ya kamu nanti ongke penting ayeuna mah rada selfie rekonan naik ke HD lamun nu kamari video nu saacana mah rada koslet jeung mah HD bisa ngaladang ngadalang Ayeuna dalang nu gede wae. Lain ahana yang zeuri data batu geus sakitu we nya tiga oke Sakitu we da. tutup ah Sok sakitu we nu PKH suem biasa suem di beli ongke sapara kanca utang hilap sukreb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antosan di video salajengan.